A day in my life, hayu urang jalan-jalan. Halo, assalamualaikum sampurasun. Tah baraya aya nu apal henteu ieu tempatna di mana? Kumargi dinten ayana tehnya hoyong aya nu disepil cenah lemburna. Tah geuning lemburna tos disepil ku abi. Lembur ieu tehnya nostalgia pisan kanggo abi mah. Kumargi naon cenah da ieu teh kapungkur mah tempat pangulinan abi. Oi, jalanna teh meuni nanjak mudun. Najan jalanna teh nanjak mudun, tapi dah tuh tingali pemandangan age meuni endah kieu. Tapi nu mantak wegah nama ampun we jalanna tehnya sok mantak araringgis anu teu tiasa na motor mah. Tah kaleresan lah ieu teh meuni panas poe kieu ngebelentang. Jol we tukang dagang es. Mending aya nama jajan we heula atuh. Da geuningnya cuaca teh meuni panasna ampun meuni ngajerit kieu. Gas lajengkeun deui ayeuna mah. Aya kacaritanya kapungkur teh pas abi masih sakola di dieu. Da ari baheula mah geuningnya masih kene langka kendaraan teh. Duka pedah kolot abi mah jalmi teu gaduh. Da eta teh geuning tebih-tebih ge sakola teh. Ah dijugjug be mapah ge. Sakitu lokasi menit tebih ti umi teh mangkat mapah uih nage harianeun mapah tapi geuningannya ari budak zaman kiwari sakola lokasina caket ge ampun we sagala ku gilinding benten deui siga budak baheula mah pokona mah sampeana teh meuni gagah we najan tebih ge kadang upami uih sakola teh sok ngiring sareng tukang sayur awahingnya tukang sayurna teh meuni ku bager teh najan nyelempet ge di tengah-tengah abi mah dadaek we daripada mapah lumayan we daripada capek. Tah geuning ieu teh jalan teh tos dekok be ku tapak abi kapungkur. Ayeuna mah suasanana ge tos bararenten janten anu dikenang teh caritana we hungkul.